Iya, kita tempo ya banget. Buka. Apa maksudnya nih? Tahu ya apa namanya? Siapa? Cacing. Ayah aku bikin salah. Siap. Itu menjadi rame. Ya orang yang sebuah kenapa? Udah masih betul mau mana sih udah nih ini. Aduh ya Allah silakan. Mbak. Saya sultan. Bisa beja. Terus kumaha eta? Urusan anak. Urusan nanti. Atau bisa ya tuh Pak RW bareng bisa dicarekan. Ya. Karena mah kieu lah mendingan lamun heueuh ya kabar nu pasti. Urang ieu beres urang beres. Gosip pada dia. Gosip. Ai gosip teh naon? Gosip jeung hansip. Si nu agung nu ngabaturan juga gawe. Kema arek neangan batur anu ridoeun saha we deh. Mana teu udud, teu nginum, teu ngopi. Teu samak teu angel lah. Tipe molor mah alhamdulillah na spring bed. Ngan hirup teu samak teu angel ya. Nah, Jadi banyak eta ya istilah ngadua gitu rada kurang berenah gitu. Benar eta teh asli. Asli mana eta? Asli eta. Boleh kita cari tahu. Hari kira-kira 1 minggu kalau sampai jalan. Lamun eta ya kumaha ya? Enak ya, mantap ada di negara aku. Mantap Enak. Namun ayah itu mah utom ngenaur barang utom. Dia udah kumaha gini gak ada mah. Lah kayak orang tiang kena penting lah tuh. Mudah-mudahan ya siapa ya. Ya banyak sampah. Udah ya udah.
Mah dah hirup jelema lagi meureun normal.